Punten. Mangga. Nembe buka, Mamat. Mohon, Oh, nembe buka. Mohon. Nembe buka pisan. Abi tadi ka dieu tepat balikan. Pat balikan. Nya teuing teh warung tutup wae cabe teh. Nah, kunaon beli teh damang atuh, tapi nambe buka aja namanya. Nya namanya buka. Ya, Mamat berbiasa mah buka teh tutong siang kieu atuh. Subuh gitu tah. Soal margi di kampung mah seur anu peryogi ka warung teh. Komo warung Kang Mamat sagala aya geuningan. Ugi ka paku payung ya aya Mamat mah nya. Nah gitu, sareng kan ari di ieu mah kan sok seueur anu peryogi kadarario gitu tah Mamatnya. Tong deui bisi ieu soalna kan asal kuat baheula mah geuningan. Bisi kaburu kopacok batur rezeki tah eta. Mun da ari abi ge biasana kan sok enjing-enjing kene kan hari-hari ayeuna buka rada siang kieu teh kamari abi tos aya peryogi heula kacapean mun sanesna abi teu nyawa ya naon namina icalan mah Mamat tah aya rasa kacape da icalan mah soalna kan urang teh kedah ngajagi kana pelanggan nya nya eta ge kan mun nyarios amat enjing-enjing kene bukana da sok peryogi beas no sakitu kana komo abi mah teu bieu Mamat abi teh RT 5 ka dieu teh da di paling ditu kan kapengkolan ka jalan tebi abi da sok ka dieu wae ningat teh tadi teh ditoongan we teh katabihan teh penasaran ka dieu gini kan alhamdulillah tos bukanya nah teu milarian kanu sanes kan tebi ya Mamat kan kampung urang mah tebi cocok geuning ngasih toko teh jabar yang dirimis gitu tanya ngayakeun abi teh nya ka dieu kitu Kang Mamatnya sasana naon da abi teh da sok balanya teh ka dieu wae gini kan tara ka mana-mana geuningan nya gitu Kang Mamatnya tuh tinggal seueur ieu ngalangkung geuningan nya tacang ngarisan itu acan ngarisan abi namanya buka pisan dia ge abi ngantosan hayong aya nu ngarisan tapi can aya gitu nah peryogi naon peryogi logi mah kau ngagoreng masangu di dieu barangkali oh gitu naon bade nyanak heula teh sama moal tiasa tuh enjing-enjing kene kieu mah mohon sih da kan abi ge namanya buka can ngarisan pamitos ngarisan nu abi sok dipasihan wae abi laras eta ka beda abi ge sok kuningannya pami warung mah kadang-kadang karos wabi pami warung anjing mah tong nya sanes teu dipasihan nya sok pamali cenah nya mata ge nya ieu mah jadi punten we da moal tiasa kitu tiasa mah hiji wae mah daatun lo mah sebaran teh 2000 ayeuna mah tos menuju Mirah tuh 2000 mah nya sanes ku nominalna abi mah dari warung kieu mah kan abi oge nya sanes abi tapi punten abi nya ya mun punten abi cenah naon sih da lain ku masalah artos 2000 atau 1000 na ieu mah kan lamun bade meser pertama mah cenah kadang ngarisan heula gitu sanes percanten kanu kitu ngan nya atuh abi teh da icalan sanes nyambutkeun lah nya mun teh mah jadi punten pisan mau tiasa enjing-enjing kene gitu kan atuh pamikir mah atuh abi ngambut teh 2000 mah atuh 2000 ya 2000 sami we atuh 2000 mah benten ari barang mah namina ge nya nah nya ari atas makan nambut mana orang aya cal belikeun atos mah aya atuh pokoknya barang pasti aya gitu nya gitu nambut tapi 2000 mah tuh kayak habis siang deh oh jadi nambut artos aja 2000 nya siang tapi diekeun pokoknya namanya ya entah jadi nambut artos gitu tah tepan abi aya nama tos aya 2000 ya kan pamali cenah anaknya mah tos abi ngagaleun lo kici kartos ieu tah oh jadi meserna kartos ieu mohon anu diten aya namanya hampura we atuh hapuntennya tah kieu kieu teh amamat kitu nya teh kan abi nambut teh 2000 nya kudu diganti ka dieu endog nya nah ngagaleun ka Mamat oge geuningan nya nya kitu nya atur nuhun nya ngomong bener tapi da nya ada barang jeung duit beda ari duit mah bisa ditamutkeun barang mah emang henteu nya tapi bener oge sih nganjuk duitna dibelikeun barang ka dieu ketang jadi alhamdulillah we atuh jadi ngarisan ayeuna ye karek ngarisan alhamdulillah panglaris alhamdulillah lancar hari ayeuna lancar alhamdulillah pamugi we cing berkah sadayana